Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat manakib wali di mana wae ayana, pamugi sahabat manakib wali dipaparinan kesehatan, dijembarkeun melik rezekina, dibarokahkeun yuswana, digampilkeun usahana. Amin ya rabbal alamin. Dina ieu kesempatan urang lajengkeun kana mangkobah anu ka-11. Sateacan dikawitan mangga di like, di komen, sareng di subrek heula toel tombol loncengna supaya teu kakantun mangkobah anu saterasna. Sahabat manakib wali di mana wae ayana, dina ieu kesempatan simkuring bade nyarioskeun manakibna Tuan Syekh Abdul Qadir mangkobah anu ka-11. Nyata nyarioskeun Tuan Syekh Abdul Qadir kahirupkeun deui alap-alap. Dicarioskeun dina hiji waktos anjeunna nuju ngawuruk santri di madrasah. Saparantos kitu aya angin ngagalebug, teras aya alap-alap ngalayang bari disada kokoreakan dugika kaganggu ngawurukna. Teras Tuan Syekh Abdul Qadir kapaksa liren ngawuruk santrina, margi kaganggu ku sora alap-alap. Saparantos kitu ngadawuh Said Abdul Qadir ka angin, "Hei angin, cokot hulu alap-alap anu ngagandengkeun teh." Tidinya bet eta beheung alap-alap teh pegat, huluna papisah jeung awakna. Guprak ragrag eta alap-alap teh ka payunan Said Abdul Qadir. Teras tidinya Said Abdul Qadir turun tina korsina, nyandak eta alap-alap. Teras eta alap-alap teh diusap ku panangan, bari ngaoskeun bismillahirrahmanirrahim. Kalayan izin Allah geleber eta alap-alap teh hirup deui. Sadayana para santri-santri pada ningalikeun ka Said Abdul Qadir. Wallahu a'lam. Sakitu wae anu kapihatur, teu kenging hilap di like, komen, subscribe sareng di share supados teu katinggalan mangkobah anu salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.